kan Haji bade langsung ke Subang ya teh. Oh, ke Subang. Oh, bade jalan mana? Jalan Misi Om. Numpang amin sekedap Om. Numpang amin. Puntan. Wah, Obol aja. Wah, ke Bandung lagi tuh. Sarek-sarek Langsung ke Subang. Puntan. anu datang ngadon si cucu. Ya, kapok. Dia makan deui. Ya, pasti. Ya, siapa? Kali di tengah puntan. jalan. Puntan. Oh, mangga. Oh, man. Sarek-sarek Bawa uang ngaliwat. Kayaknya tertarang Pak Haji kada ada ke dia. ngadon si cucu. Puntan dah. Oh, Puntan. mangga. Dia punten pisan. Nah, insya Allah. Nanti kita raya acara ke Subang. Nah, abi masih kontak ke Pak Haji. Anu datang ngadon si cucu. Ah, puntan. Puntan. Oh, mangga. Dia punten pisan, Pak. Pak. Sarek-sarek harap mimpi papangi. Wah, kasih puntan. Kan ngobrol itu ya. Punten Pak. Makan tuh. Goblok. Asiak. Naraon. Aduh, HP saya. Pak, hati-hati di dia mah, Pak. Seueur maling di dia mah. Oh, gitu. Saya copet, Pak. Mohon. Kada ulah balanga. Ulah balanga di dia mah, seueur copet di dia mah. Sanes, eta mah nyontohan. Ayo, Pak. Mangga. Aku mah tuh. Utulin sieun lah bensin. Pantai apa lain oge? Lain naon teh sing tartib lah. Ngabiarkeun bensin dikunyuk na teh. Ah, aingeunan. Dorong gua tah. Sieun lah bensin. 6. Bang, es kalapa, hiji. Pesan. Berapa, Bang? 10.000. 10. Aduh, Bang. Atau setinggalan di celana. Atau sekedapnya. Ku abi di sana kela. Mohon. Sekedap mau alami, Bang. Aduh, si anjing. Goblok, ke celana-celananan teman tinggalan si goblok. Penting kita hungkul. The best. Tenang. Tuang ah. Mana? Enggak. Lapar apa? Enak. Yang lauk kenapa? Si anjing pada eta mah aing tawar gatra eta mah. Menang tuh, Mang.
Isin euy. Mang, nuju naon? Nanya di nuju naon? Naon? Nuju naon? Da kadeleuna keur naon aing keur naon ieu? Tah nyekel jejer. Keur nanya di keur mancing. Nya keur mancing. Terus keur naon? Keur main futsal aing. Pamikiran. Naon? Si Mang nabet mancing, Mang. Terus kumaha? Aing Mang teu boga rasa peri keikanan, Mang teh. Naon peri keikanan naon? Eta Nur sarwana di didinya. Sarwana kumaha? Mang, ya, coba Mang bayangkeun, lamun si Mang jadi ikan, jadi lauk. Naon urusan anak aing bayangkeun jadi aing jadi ikan kumaha? Ya, lauk mancing Mang, Mang aya di jero balong di dieu. Aya dahareun, aya eupan, Mang teh dicapluk. Heuk eta dicapluk beunang si Usep teh kana bibirna. Kabayang nyerina mah. Atuh ngaranna ge lauknya wajar diuseup mah. Emang geus kodratna lauk mah diuseup, nah kumaha? Sakitu eta bibir dikait ku beusi nyebut wajar. Ulah dilayanan geus, ulah dilayanan. Mang, ya eta teh coba indungna lauk teh. Coba kerondogan, tereng ngalahirkeun anak, coba anakna teh geus loba. Akhirna ngalahirkeun deui ratusan Mang eta teh. Lu jadi pianakeun. Bayangkeun ku Mang indungna ku Mang dikait diuseup. Eta kumaha? Engke ieu anakna nu geus lahir. Nasibna cuang cium dengan induk mah. Mah sakitu riamna ratusan acan aya nogan we ngaborojokeun. Bayangkeun Mang teu karunyaeun. Teu boga rasa peri keikanan ieu. Can salakina Mang, keur yaba keur liar neneangan dahareun baraban anakna. Salakina teh pas datang neneangan pamajikanna. Kumaha Mang teh gaek jadi duda eta salakina lauk. Terus hayangna dikumahakeun mun lauk kitu. Nya ulah mancing atuh Mang. Ulah mancing kumaha? Sing boga rasa peri keikanan. Ye, di mana-mana gina lain ngarang-ngarang lauk mah, jeung di dahar. Ayeuna mun misalkan ayeuna dipancing ya wajar lah. Eta mah. Nya ieu mah abdi mah ngawartaosan ti ayeuna mah Mang. Sing boga rasa peri keikanan. Mang, selain si nyeri ke bibirna, anakna keluargana kumaha Mang nasibna. Anak ya carurik aya nu tuluy stres. Aya nu tuluy kagegelowan gara-gara indungna eueuh ku Mang dipancing. Ma bayangkeun ting karoceak anak nu ratusan ciki eta teh Bang. Era di saat anakna geus rada gede. Aing Era kawin. Bisa cicing teu? Bisa cicing teu? Gandeng. Meni pusing kita tadi nyoros cos wae meni lieur aing. Bisa teu ulah mamatahan aing? Lieur. Heran kumaha diomongan kalah ka ngarambak kieu. Kitu tah jelema ayeuna mah. Di bejaan urang mah. Cing, bayangkeun didinya jadi ikan, jadi lauk. Aduh. Tega. Kudu dibayangkeun pira ku aing kudu jadi lauk. Teu mikir nasib anakna, teu mikir nasib salakina. Nyorang. Heran kumaha pamikiranna. Lieur aing jelema eta mah anjing. Ayo kana pusing aing mah ngaredan jelema eta teh. Lain si eta mah unggal aya sok sagala rupa dicawad we. Kabeh si eta mah sagala naon ge dicawad aing naon kitu ge geran nyawad we si eta mah hirupna teh. Heran aing mah. Mang indung heula mah. Ya. Cedarnya. Maaf lah. Aing jadi gagal fokus gara-gara si aki-aki eta tah. Lah, hujit aing mah sok aya we omonganna si eta mah balik we ya. Ulah we. Balik ya. Kumaha tuh? Ieu. Geus sisukan dewe, geus burit teh mah. Pan we. Oke jadi temut aing mancing lagenan. Dua aing oge. Siapa? Apa? Sukan dewe. Sukan dewe. Buat pisan mah. Pusing. Aing na aya aki-aki eta teh aya we sumurna teh. Si eta mah kumaha nya? Ka batur teh protes we. Unggal pagawean batur karesep batur teh. Baik anjing kalau Sae. Oh, rasa peri kemanusiaan. Peri keikanan. Peri keikanan gitu maksudnya salah aing. Ya, Coba bayangkeun lamun eta keluarga maneh terus biwirna disuing ditarik ku maneh kumaha terus lamun posisina eta manehanana
keur anakan. Terus salakina ditarik, terus eta anakna rek diparaban ku saha? Keluargana nu sejena bisa merasa kehilangan, kalengitan. Manehna pasti bersedih eta teh duduluranana teh. Nya, kumaha eta rasana? Kumaha eta? Boga eupan alus teh ku ieu mah tadi teh nyanggut-nyanggut. Udah ngomong siga nu heueuh ka aing mamatahan koplok teh. Ngomong we teh tadi teh menta eupan mah ka aing kitu koplok. Ieu Kalau kali itu kadieu segala rupa disebutan. minta tuh eupan. Minta naon? Eupan nu alus. Sorry Leo. Hancur gue kadinya tak obeng kadinya aing mantau Kamarana mantau aing mah kophakan kadinya tah. nah baralik atuh si kuya teh sugan teh baralik.